Assalamualaikum, Ci. Nah, mana si Ici teh eueuh deh. Jerok di mana? Tak geuning. Ici, dengekeun ku sia. Aing erek ngabeca. Bisi aya nu nanyakeun, bejakeun we aing ke dinas. Kadewe sia hati-hati di imahnya. Heeh, Jum. Kade balik lah tong barang teh kemet. Aing butuh duit. Nya heueuh atuh sia teh Ici geus menang duit mah aing ge balik manyan ngajedog wae di terminal ngajedog di jalan kumaha milik we. Lain kumaha milik kemet. Ulah jiga kamari. Balik magrib teh menang duit sabarang acan. Lieur aing mah. Heueuh da kamari mah muatan ge eueuh sia teh Ici. Tisuk jedur tak aing nungguan muatan saurang-urang acan aya ketang eta oge saurang teu ditarik ku aing mah teu da jelemana oge kaos nu gelo teu gableg pikiran kiraku eta ukur rek mere duit 20.000 pikir tak sia Ici Alah 20.000 teu ditarik. Nah, sia lolo teh sakemet bu. Lo lain olo-olo Ici lain jauh deuleu jauh ka Cianjur ka Bandung ke Cianjur teh bisa wae ku aing ditarik ngan balik ngabeca meureun ta suku aing tinggal sajengkal tah baruh tah sagede hulu sia tah Ici dasar jelema weureuh sia mah. Ajak nyarita bener-bener kalaka ngacapuk ka mana wae. Ya, aing mah lain heureuy kemet. naon Aing teh butuh duit. Deuleu, aing teh butuh duit. Gusti teu ngarti aing mah teu ngarti ka sia teh Ici yeuh ti mimiti dikawin nepi ka ayeuna sia teh ku aing teh anger we sia mah butuh duit ngan duit jeung duit we satu insaf eling-eling hirup teh sia Ae eta si jurig. Ya kemet, aing mah ngenta duit sote jeung bayar hutang. Da sia teh nyaho. tang naon deui ieu teh lah Nu nagih meuni rabul, era deuleu teu era kemet bu. atunya alus we loba hutang mah cirina loba anu percaya sia teh Ici Dasar jelema teu gablek ka era. ya anu teu ngableg ka era mah Anda kulit banget sia mah. halus karena kulit banget mah tibatan sia Ici tak kulit banget ipis tah si banget 2 kali oge peak tah banget aing ge puguh banget sia mah Tobat aing mah. Tobat naon? Gusti. tah aing nu kudu tobat mah ka aing tah ngarek ini tamangan gawe ngabeca ngan kudu riweuh jeung riweuh we urusan nu lagi hutang Ya aing mah ya. ai rek ditaeun sia mah kudek sia mah loba aya loba alasan api-api Ai sia kemet dengekeun ya. Aing mah minta duit soteh jang bayaran hutang. Tadi ge aing ngomong Hutang jang naon bayaran deui? hutang. nah hutang we Ari sia teh ngarti-ngarti atuh kemet bu. Geus atuh Ici nguruskeun nu nagih hutang we hayo da aing mah pan nginjem so teh bakat ku butuh yang maraban sia lain hayang ditatagih jeung jelemana we asa kabina-bina jabang nganjukeun jabang nginjemkeun jaman nagih teu gablek pikiran teu gablek ka era bejakeun ku sia jiga itu Sia teh leueur kemet. Bu. atuh da nya asa kabina-bina pikir ku sia teh Ici unggal rek init namangan gawe ngabeca ngan kudu ribut teh ku urusan nu nagih hutang balik gawe balik namangan balik ngabeca geus dipapagkeun kudu jamedud kudu nagih hutang jadi lieur aing nagih lieur tawa nu nagih hutang teh sok bejakeun Loba Cekeno Kang Rustam Aki Oji tuluy malah Aki Oji mah
Nagela teh ngabling jeung anak incuna. Da kusia dianjukan kabeh. Geus kieu we atuh aya nama Ici dengekeun ku sia kieu nya. Sakur nu nagih hutang datangan ku sia tu ka imahna kabeh. Bejakeun isukan pabeberang ku aing di dagoan tadi dieu tah. Cik bejakeun. Tah kitu atuh eta ngaranna lalaki tanggung jawab. Jadi isukan teh rek mah dibayar hutang TKP nya. Lain aing mah rek nonyok kana beungeutna tah. Gusti nu Agung. Geus ah. Aing rek init beca. Ai kira cik atuh kepedes sia teh lalaki mikir atuh usaha. Pan ieu ku tadi ge aing rek usaha rek init nganu diajakan pas saya aku sia Ici. Sia anu teu mikir mah. Mana modalna mana? Batur mah boga modal. Oh, jadi aing teh kudu banting tulang heug sia Ici heug. Ku sia kumpulkeun ta tulang sing loba. Ku aing kerek dibuntang banting tempokeun. Nya aing kudu banting tulangnya.